ngaragetan batur komo saiman da urang teh lemah sebenarnya tapi kan geuning aya wah nya garihal nyariosna kadang-kadang waktu motor nepikeun ka gelut eta mah kaasupan jurig nu sebenarnya di mantuan teh jurigna teh dari kesadaran astagfirullah so itu udah kumaha geus kaasupan jurig batur sarare jam 1 udan batur ka masjid mereka mah kakana doa ke sare kiblat udah ke sampai yang sini pakai itu dibengap tak bibir itu nanti ya mereka pengalaman dongeng bangsa itu dipakul domba itu dipanggul sakit beratnya ya kita domba 4 juta kira-kira beren aja kita 30 kilo mau dipanggul tapi mangul anak mati cari ke imahmu pasti ada pemajikan si bapak budak kesibat pangnyana kena budak mana iya jadi itu ayo bapak tuh mereka si ontong kapan kita kuhansip mau lompat di bawah lompat domba berat tuh wah sudah kasupan juri jadi kuatnya juri astagfirullah benang wetet teh kakara kabur juri nanti kunaon siapa kecil mau domba mohon abdi teh hilang kasupan abdi teh juri nanti diselengit ngaku wasorannya apunten matakmu kata rangkap teh KBG hilang urang amok ke pamajikan udah mesti dipanggil oleh mertua urang hapunten bapak abdi teh kahilangan kasupan abdi siapa kakara sadar geus di mana di kempelkeun kitu ciga urang ke di mana dikempelkeun di alam mahsyar dihukuman ku Allah nangis ceurik ning ceurikan dosa nu baheula ari ayeuna mah lempeng meukeun kasupan teu balik nya nauzubillah summa nauzubillah wa khuliqal insanu dhaifan alayya ida jada di mana-mana tambah ai qawiya terus nama kuat naon imanuka iman anjeun biwahdaniyatillah kana nunggalna Allah di mana-mana tambih iman anjeun kana nganunggalkeun ka Allah wajada jeung wadalika jeung ari itu jada teh eta bil khuruji kalawan keluar ai bi fanaika tresna mah kalawan pana anjeun an wujudil adyati tina ayeuna makhluk tadi mana-mana tambah keimanan urang ngadohirkeun kana kakawasan Allah itu tambah iman teh tambah keluar di makhluk gitu nu tadi mah urang nambah keluarnya dina dirina nambah iman teh ieu mah hayang ditambah deui ku Allah batur mah beuki tambah iman teh beuki karasa jauh jeung makhluk teh itu an wujudil agyari tina ayana pirang-pirang nu rarobah nyatana makhluk kuliah sakabeh makhluk mata karek beureum katingali lain maneh nu beureumkeun tangkal tapi ku Allah dibeureumkeun ningali ayeuna hejo lain maneh tangkal ngahejokeun tapi Allah ngahejokeun berai katingali ku urang dina pepelakan dina tetangkalan dina sasatoan kabeh teu kapitnah hatena tapi nyaksi kana akbarna Allah mata bihaisul lataro al maujudati kulliha al badata kalawan sakira-kira teu ningali anjeun al maujudati kana pirang-pirang nu diayakeun kulliha sakabeh nu diayakeun al badata sama sakali teu katingali mata teu katingali kariweuh teu katingali ku batur urang mah riweuh saeutik teh batur hayang ningali cilina di beja-beja ditulis di antara riweuh gitu astagfirullah batur teu maca kana antara urang ditakonan antara ada ciri riweuh teh
hayang ditanya kurang karena lantaran semua pun abdi teh nuju ribu aya teh menanya teh geus sarua di nu ribu teh ya dibejakeun ka ribu urang alas didengekeun beureunan ai cek nu ngadangukeun akang hutang 10 juta abdi mah 200 juta si horeng gusti geningan lebih dari berarti ribu urang mata munrek pada mi tinggal heula ulah kieu urang dina tarang ditulis ribu pada mi jeung nu dina tarangna aya tulisan ribu teh sarua jadi moal geus begitu. Jadi lamun urang geuring teh atuh silaturahmi teh kanu jaga gitu ya minimal geuring urang bisa tempakan jaga gitu kan itu mau urang geuring silaturahmi kan geuring itu mere ieu mere jadi tambah ya penyakit laut bisa kemudian jelema nu ngaduwe salat dari jengan jeung nu leuwih ngaduwe salat pandangi pahalih itu mah urang ieu ngaduwe salat tapi alhamdulillah gaduh rencana nu gaduh sholat dina can kabita ge minimal mah urang bahaya negatif positif berhalus bener di negatif jeung negatif menyata hilang namanya la taro al maujudat kuliah sakabeh fi i'tiqadi qalbi dina itikad hate makhluk teu aya kabeh bobolan hukum makhluk wajar si urang dagang anu bakal bunga darah urang bol-bol bunga mana ngarawai usaha geus urang nyawa ting abdi moal nyawa teh nya kabeuli sawahna ngagade moesa da kulantaran lain ahlina unggal ka sawah digebruk saya unggal panen batur hade urang goreng panen wadul dunia dan lantaran dunia manusia itu sebergodana mata kurang kena kegiatan keimanan kurang lain nambahan dunia tapi nambahan deket ke Allah subhanahu wa ta'ala tak nabi iman kurang deket ke Allah jauh di makhluk ngan lamun urang ye nu karasa deket jeung makhluk jauh jeung Allah itu iman kurang komo lamun teh mau makhluk pukul nu aya Allah itu teh boga iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Sementara urang di dunia narek neneangan naon deui. Urang teh nu dipilarian ku jasa ku hate Quran teh hayang caket dina. Tong neneangan sawah di dunia mana sidik teh diteangan dinyampeurkeun teh sama. Mulamun bumi na deket sawah apa kadang bumi jauh jeung sawah esok ulin ka sawah usum layangan komo tapi urang sing cakap jeung Allah nu ngadamel urang samudayana tong neneangan dunya hatena tapi pilarian Allah nu nitipkeun dunya pilarian dunya ku jasad urang da bab jasad hungkul dunya mata urang sing ridho dipiwaran ku Allah neangan dunya ku jasad gitu sok saripuhna we dunia mah kumaha kamu tuh urang leuwih loba butuh hawayana kudu leuwih loba ripuhna gitu maka beurang beuntak peuting beuntak sahadena batu neneangan ilmu teh saripuhna beurang neneangan ilmu peuting neneangan ilmu lain nu deukeut nu jauh ulah jeung batur neneangan ilmu lain lobaan sorangan betul maludeun naon sababna sabab lamun lobaan eta pasti meureun ilmu teh bagi-bagi hasilna kitu mah sorangan Allah mere ilmu teh mah digeberokeun alhamdulillah mantap berdoa berjamaah ngadoa berjamaah teh tadi bagi setik ewan urang lain ngadoa sorangan teh udeung kana pokok kana doa lagi komo aya narek tapa sorangan masjid dicekek juri teh padahal itu pahade urang ngajakan batur mah urang tapa kapanjarahan urang serem
sieun duaan mah teh pengajakan genep arangkan insyaallah. 2 lekah leungit hiji genep lekah bang leungit 7 nya. Kadang jelema genep leungit itu gimana? Jeung niatna segera rupiah. Betul maludeun sorangan yang belanya. Jauh ngajauhan makhluk. Ya, utang mina ngajauhan keluarga keur ngorabut belanya. Kumaha Allah hirup. Jauh mah keur ngora teu daek atuh keur korot-korot ngaji-ngaji nu deuk teh suka. Bari makal 20.000 gaya urang. Makal dulu beunang sabungkus gaya ngaji ayeuna sebenarnya. Nya udulna nya korekna hijau, leungit korek pan ulang-ulang dewasa wae. Tos raos urang insyaallah. Geus kada deui ngurutnya. Astagfirullah. Insyaallah mudah-mudahan urang nu dihadirkeun ku Allah ika sebat jalmi anu keur dipaparinan hatena ditiasakeun ngaleungitkeun dunya nyakakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Naqata ay irtaqaita bi maqamika min halin wa mawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.